Ding, kemana ayam tadi? Iya ya. Tuh eta. Jajangkannya. Pan. Tunggu mejeuna. Kamari ge diekeun menang sal. Geus ajaran di abang-abang. Geus kamari. Kudu sabar wae, Ding. Baik gope we. Banget sia ta gope. Nah, beungeut. Aku tanya 200. Moal lah. Kumaha ke? Moal. Sakitu mah kajeng bedok. Satu perlu pisan ke aja nah. 200 nah aing jauh-jauh ka dieu ku sia. Ditawarkeun gope, pas lieur sih mah. Heuh pan kamari mah can diajaran diabarkeun sal. Akhir kamari diajarkeun. Menang. Asa nyaah 200 mah. Siapa teu perlu pisan Odin. Buat bener sal kamari diajarkeun teh. Yo, aduna teh kieu cek aya. Wah, favorisat. Buru gadung sama anak aing ka dieu jauh-jauh. Udah wureu gadung kumaha. Ayeuna HP nawarkeun 200 aing geus di dieu jadi gope. Depan kamari mah can diajaran diabarkeun. Kumaha tuh moal 200? Moal 200 malah nyaah. Kajenting kabaturkeun aing. Anjing sia. Ngagaweana ka aing. Lain ngagawean Lah. umur. Balik aing. Nyaah aing 200 mah. Halusna yeuh. Ayo. Ayah yang mah coba kerja jangkar yuk. Wah. Pokoknya guys madap siap abar ya mah. Kamari di ajaran ge. Menang Jo. Sok ka dieu we. Jo iyo. Tah nu ieu. Euy. Aing kebenaran euy. Bisa berak pisan nih kandang. Tahu payuan ini masa gitu. Mau kurangan deh gope eta enggak. Enggeus jawaban ieu. Ieu teh geus menang urangan. Wah dikaluarkeun teu? Ah, can jadi engke mun geus jadi karek dikaluarkeun. Oh iya atuh ku aing bayar heula. Sudah bisa nih kandang euy. Nomoran kamar itu? Angger Jo. Oh, masa enggak? Angger. Aku aing dites kanu eta we nya. Heeh. Dok. Hah? Laker nomor itu? Ah, ngaduitan ayam, coding. Ngaduitan ayam lu mana? Ah, iya dia. Yang gope itu nah. Anjing. Memang ayam itu ayam geus eleh. Eleh di mana kamari ge menang? Eleh kamari geus peuting karek pae ke Mang Dirman. Nu balik sia cenah. Menang kita menang. Sia mah kitu oding. Ulah kitu ke barang jual mah kudu jujur. Nah, ieu rahasia cungur. Iya, iraha. Kamari ge kuat kayak pencit, Jok. Iya, Tunggu aing cari TF goblok. Sayep lah. Hanteu. Asal nuhun. Kamari mah geus kekeakan ku Mang Dirman dikakasak ke aing ge. Ulah kitu keher aing yang jualan deui bobol. Menang ieu Jo kamari. Menang. Bisa kira-kira lagi pencit atau akan belum keher. Untung ayam dijual ayam gitu mah. Ih, haram jadah. Geus ek didulitan goblok. Gara-gara teh dibikeun teh kitu si cungur mah. Kang goreng ayam aing. Jadi teh tulus.